Cing ah, pang macetkeun ieu tulang tongong nyeri luh. Embung pencet ku sorangan. Si laing mah. Siga lain ka babaturan wae, meni mung ditak kitu wae ge. Lain kitu pi, urang mah terus terang bae titah mencet tulang tongong mah teu sanggup. Nah, kete sanggup segala rupa. Pan si laing teh tukang mencet. Panapi ge apal sorangan meureun, tulang tongong teh teuas. Dipencet kumaha? Tong boro-boro dipencet, dikadek ge teuas. Wah, please we. Mesti dom deui kieu. Ieu mah aya bahan pihujaneun. Heueuh nya Mang euy. Duh, paur we Mang siga kamari Mang, sok hariwang abi Mamang duh. Emang kamari aya naon kitu? Eta aya angin puting beliung. Imah nu ku aspes jeung seng mah. Yang lain beak kabeh ka baku angin. Oh, gitu. Teu kabayang di dieu mah. Maksudna teu kabayang kumaha ari Emang. Nya cacakan eta teh karku angin puting beliung, imang sare ruksak. Komo lamun anu datangna angin susu beliung. Aya pan rata jeung imah-imahna. Teu balik teuingan. Dan naon lain urang madan ari usum hujan kieu teh sok inget ka tukang-tukang. Ari maneh geus mah tong diinget-inget deui. Ayeuna mah fokus we jang kaharepna kumaha. Lain kitu dan maksud urang teh. Terus maksud maneh kumaha? Maksud urang inget ka tukang-tukang teh, inget ka tukang baso, inget ka tukang mie ayam, inget ka tukang gorengan. Pokona tiris kieu mah ngeunah meureunnan. Maneh mah di pikiran teh dahareun, jeung dahareun teu balik pisan. Aceng, kumahanya meh babeh urang teh teu ngeuseup wae. Urang geus lieur. Hampir unggal poe nguseup jeung nguseup we pagaweana teh. Keun be atuh please, nguseup mah hitung-hitung hiburan. Nya ari kitu teh mah, tapi da ieu mah unggal poe. Jadi pangedulan. Ih, pugu alus please, komo eta unggal poe nguseupna. Alus lebah manana ari Mang Aceng. Nyapan ari nguseup teh please, pagawean anu mulia eta teh. Beuki mindeng nguseup, beuki loba deui pahalana. Asa teu ngarti urang mah. Maksudna kumaha? Nyapan nguseup teh nyalametkeun lauk nu teu teuleum. Bawa edan. Rek nyium kopi mah. Moal urang mah geus lagi tara ninyuh kopi. Yang geus tuh urang rek nyium we sorangan. Mantap. Bener, mantap. Ngomong nang setara ngopi. Eta kopi urang diinum. Ari maneh? Kan tadi urang ngomongna eureun ninyuh kopi, lain eureun nginum kopi. Kameran pisan Aceng euy. Ceng ada Ceng. Aya naon pi? Ngageroan. Cing lah, boga udud teh sabatang. Urang menta. Aya udun mah tah pi. Cing ada kan? Ke heula. Ya mun hayang udun mah jawab heula tarucing urang. Maneh marek mere udud sabatang ge. Kudu ngajawab tarucing segala rupa tuh. Tapi kan bae lah. Naon tarucingna? Ye tarucingna teh kieu. Naon bedana pilkada jeung pilkabe? Pilkada jeung pilkabe. Ai pilkada mah pemilihan kepala daerah. Ai pilkabe mah obat. Salah, lain gitu jawaban anak pi.
Bener eta jawaban mah make jeung salah. Lain gitu. Kurang tepat jawabanana pi ah. Aing geus kumaha jawabanna? Pilkada mah mun geus jadi teh sok poho. Tah lamun pilkada mah lamun poho teh sok jadi. Jadi naon, Ceng? Nya jadi budak atuh. Cengnya. Dan kamari mah euy urang meni asa rewas pisan ku babaturan urang. Emang babaturan didinya kunaon? Kasurupan nepi ka rewas kitu. Lain kasurupan dan tapi babaturan urang mah kamari teh pan keur maca koran. Pas dina koran teh aya tulisan nu matak nyinggung ka manehna. Emang tulisan naon gitu? Nya tulisan nama dan janganlah Anda memandang dunia dengan sebelah mata. Ah, make jeung kasinggung sagala. Emang bener tulisan mah urang teh ulah memandang dunia sebelah mata. Entong disepelekeun. Tadi dinya mah teh apa babaturan urang kumaha? Emang kumaha kitu babaturan didinya? Pan babaturan urang mah panonna ge ningali sabeula. Ari kitu mah atuh babaturan didinya nawe nu salah paham. Balik.